geus teu gaweana naon mah di imah kula bae mah. Aya jeung kula. Geus bae di imah pokona mah kula dahar, emak dahar, kula henteu, emak henteu. Ngeunaheun jasa ngomong geus di imah bae geus ulah gaweana naon emak mah. Ngana kula boga anak pangasuhkeun. Tah ngomong kos dugeuna jasa. Pangasuhkeun tah. Aju pembantu eueuh atuh pangepelkeun mah. Ketika atuh aya seuseun pangyeusehankeun eta kadengena mah ngeunaheun jasa emak cicing bae di imah kula geus aya-aya. Tapi eta kula boga anak pan incu emak nyeusehan atuh sasapu segala rupa. Eta mah pan lain ngeunahkeun ngababukeun. Loba tanu kos kitu mah loba jasa tah. Eta tinggal tungguan dorakana bae teh si anak. Kuduna pan lain kitu kadeuleu emakna keur sasapu gegeran rontok ku urang menjadi anak mama aduh ulah sasapu di dieu kunaon emang ieu mah geus bersih belah ditu bae. Wajib nganapakahan pamajikan urang teh anak deungeun setelah diangkat ku urang ditika tanggung jawab bapak mah lepas dina masalah urusan mere dahar nginum pake ngimahan iyalah tanggung jawab salakina geus urang ku agama diwajibkeun mere napakah ka pamajikan tergantung pamajikanana mun pamajikanana lintuh urangna aya 2 liter berarti sapoena eta teh ukuran biasa-biasa lamun kabenerannya nama daharna teh sapoena 5 liter lintuh jasa berarti jadi beca ge teu mahi sorangan mana gede jasa teh berarti atuh kudu 5 liter tetep bae teu kuat 5 liter atuh pegateuh kudu sih dipegateuh poyeng aing urang geus beak mobil beak motor pake napakahan pamajikan parah amat sapoena 5 liter dah janyana mah mun ngadahar botan ge sok boga gede kieu teh 5 sakali ambo emang anak saha ulah bebeja anak saha urang Cikupa emang parembul nya eta teh luar kebiasaan wajib bae atuh ja emang kos kitu ngan lumrahna 2 liter mun sugih mun sedang 1,5 liter mun fakir 1 liter eta pamajikan nah kuari urang boga bapak kemudian bapak urang teh teu mampu urang boga emak urang teh teu mampu teh hartina teu usaha ngadahar nu aya gegeseet tak eta teh emak jeung bapak nu masih keneh hirup hajunyanana teu usaha pandahar mah terus bae dahar mah terus bae baju bisa disampaikeun cekolot baheula ban beuteung mah teu bisa tetep bae kudu dibere dahar nah ieu kuari kawajiban mere dahar kawajiban nganapakahan kanu jadi indung jeung bapak saha eta ieulah deuk diatur cek di dieu yalzamuhun nafaqatul walid wajib kaki Zaid nganapakahan bapak termasuk indung wajib kaki Zaid nganapakahan emak nu bapak jeung emakna teu boga pausahaan ngadahar nu aya geges teu aya ulah datang ka terlantar indung jeung bapak teh wajib ka anakna nganapakahan indung jeung bapakna cenah indung jeung bapana mah geus eueuh ge bapak kolotna kuari bapak kolotna ai digawe mah henteu ngan dahar mah gembul tak eta wajib bae ta ka incu berarti wa in ala sanajan saping luhureunana bapak jeung emak geus eueuh atawa aya keneh bapak aya emak aya geus teu daya teu upaya
teu usaha teu naon ngadahar nu aya geus teu aya ludes kemudian boga keneh bapakna bapak kolot berarti nisbat di anakna mah tah eta bapak kolot jeung emak kolotna wajib dinapakahan ku anakna bapakna wajib dinapakahan ku anak emak wajib dinapakahan ku emak mun aya keneh bapak kolotna ge wajib dinapakahan ku nu jadi incuna alhamdulillah di urang kos kitu jasa segitu jasa lah pokoknya manis hiji doang nutu di urusan teh indung bapak teh ya nu kieu mak aing geus teu gawe nanaon mah di imah kula bae mah geus aya jeung kula geus bae di imah pokona mah kula dahar emak dahar kula henteu emak ge henteu ngeunaheun jasa ngomong geus di imah bae geus ulah gawe nanaon emak mah ngana kula boga anak pangasuhkeun ngomong kos dugeunah dia pangasuh kita aju pembantu eueuh atuh pangepelkeun mah ketika atuh aya seuseun pangyeusehankeun eta kadengena mengeunahkeun dia semak cicing bae di imah kula geus aya tapi eta kula boga anak pan incu mah nyeusehan atuh sasapu segala rupa eta mah pang lain ngeunahkeun ngababukeun loba tanu kos kitu mah loba jasa tah eta tinggal tungguan dorakana bae teh si anak kuduna pan lain kitu kadele emakna keur sasapu gegeran rontok urang nu jadi anak mama aduh ulah sasapu di dieu kunaon emang imah geus bersih belah ditu bae tak anak goblok jasa tah Masya Allah sudah teh dekangeunahkeun kan jadi indung teh horengan nanti tak pindah blon tah mah situ mah ge mak hampura bae mak kajieun kadele kotor ge lah sapira kotor atuh mak ja aya nu ngurusan ieu pembantu can datang atawa ke can kasiwer geus mamandek di mushola bae geura maca Quran tasbih geus teu kudu naon mama keluar dahar bae anggap ku kula mah teh gateum geus pokona sia ka aing ngomong geus kitu geus kumaha jaramun eta itu naon ngaran gateuman mah teh kaya rayap mah geus emak mah geus cicing bae geus bebeneran kula mah ieu ulah sasapu ulah ngepel geus pokona mah da ibadah bae emak mah di dieu dahar sadaekna emak teh nginum sadaekna hayang kunaon kitu bubuahan tuh di kulkas aya emak mah geus ulah mikiran gawe segala naon kotor saeutik geus serahkeun ka nu ngurus tah emak teh lega alhamdulillah yang boga anak teh alhamdulillah ya mah lain pan emak jadi kuru barang cicing di imah sia kunaon emang atuh emak kabeh pan sasapu emak nyusuan emak ngasuh emak budak cerik jika emakeun pan sagala rupa bae ka masak-masak emak ja pemajikan sia mah gaweana nonton TV bae eta nu kos kitu di Lampung loba tah aju ku ari pindah ka dieu lain ngangirakeun ka emak tak emak teh wajib dinapakahan mak ieu mah keur carita ieu emak daek cicing di imah kula teu kudu gawe dahar sadaek da kewajiban kula pan emak teh mun daek alhamdulillah emak mah hayang bebas kajian di imah sia gedong mewah segala rupa ge emak mah tetep bae yang di imah lamun emak yang di imah geus ulah gawe naon emak mah salat bae kukura dikiriman mak beasna duitna jeung sajabana geus emak mah pokona mah ulah mikiran naon ibadah bae geus ka Gusti Allah tah mun aya anak nu model kos kitu tah surga Masya Allah hese jasa eta ka emak teh hese ka abah jeung ka emak mah babari jasa anak ngolokna teh babari jasa Waalaikumsalam jasa bah sehat-sehat tuh alhamdulillah Masya Allah eta naon teh kabeuki abah rokok jinggo ieu kabeuki abah ieu kopi nu pahit teh ieu sia mah bisa anja atuh kula mah geus nyawa dadaek abah aduh anak aing eueuh deui di antara 12 kan sia doang numpang hebat-hebat aja ya tuh kula baca inget bae ka abah kajian kuku mah ge nu mantak ge sanajan rada carang ka dia inget mah terus bae bah alhamdulillah kula dek gendong dia sapoe-sapoting geus gendong bae deukeut sia ngeunaheun jasa aju nyana isuk-isuk nelegudang loba amat ya abah parena menang panen meureunana ieu waduh
bebeja ka abahna bah eta pare loba alhamdulillah kamari di sepatan menang ti kedung dalem di ranca bango ta eta aya sakitu tah bah tuh kira-kira lamun dibawa ka imah kula tutuna naon geus beura mau mobil bes ya ka dieu teh kula nyewa angkot Mang Maherkeun aku abah oh salah geus tah dibawa saangkot pan ka ditu mawana mangan jinggo doang 2 bungkus kopi pahit nage ayam meureun saparapat mah tapi nu dibawa masya Allah sakijang betet ka ditu pan ngagarong eta anak tapi senang bae eta kolot teh senang jasa ya Allah ya Rabbi bu masya Allah sakijang metek ojol jeung jinggo 2 bungkus mun pikiran nu normal bapana ji aing sih digarong tak lain ya tapi lantaran dedeh mah bedanya mah ka anak teh tapi atun itu mah nun teh dipake ka dedeh teh ya geus mawa ieu ditolak itu ditolak geus beberean pepentaan boro-boro sakijak minta 1 letter 2 letter geus sia deui minta sih maka dia nangan datang dengan minta baik dari gitu anak aing mabur sia ka ditu padahal maksa letter 2 letter kulantaran teu bisa ngarayu kolotna mantap kolot asal dirayu bae aduh jinggo turun kijang maju ya Allah ya Rabbi Gusti. Nah kesimpulan nama ulah sok ngababukeun ka indung ngeunahkeun indung teh ngeunahkeun bapak teh tawaran ku urang bah ieu geus lah abah mah geus ulah usaha abah kuarikeun umur ku kula geus dihitung bae ieu geus aya 70 leuwihna lah bah geus boga bonus ceuk kula mah geus bae abah mah mah usaha deuk diserahkeun ka kula mangga deuk ka adik kula mangga geus abah mah ku kula dicukup geus besi hayang dahar naon jeung naon koskona ku kula abah jeung mama ditanggung jawab besi deuk ka mamana mobil kula pake pokona mah jasa abah aya kana kan dijualan kan terus bloon deui bae teh budak teh bloon mah lulu tah eta teh dingeunahkeun ku urang kolot teh tah eta teh jembareun kolot masyaallah ku ditawaranana bage ku anak emang kumaha gitu ditawaranana bage pan beuki kolot teh jelema mah berwitan beuki kolot ge kapangi jeung anak teu nanya bae berwit kolot ih teh si budak kosain anak aing bae kunaon budak kapangi jeung aing teu nanya pugu anakna keur nyeri huntu teu nyaho tah eta teh kos itu berwitan biasa kolot kasimpulanna mah wajib si anak nganapakahan indung jeung bapakna ya Allah ya Rabbi insyaallah nu mantak cek Kangjeng Nabi mun hayang anak sopan kanu jadi kolot didik make adab datang-datang ngomong kitu bae mah jauh melung datang-datang si anak teh neuk ngeunahkeun ka indung bapak moal bisa lantaran teu dididik ku jadi kolot teh didik heula make pendidikan adab cek Kangjeng Nabi la nahala afdalu minahlin la nahala kitu walidun waladan minahlin afdala min nahli adabi teu aya beberean hiji kolot kanu jadi anak nu leuwih utama beberean tibatan beberean ilmu adab kanu jadi anak mere harta bakal takabur anak teh mere jabatan bakal gede hulu kopeahna ge mungkin nomor nama bangsa nomor 25 ka ditu gede hulu teh si budak tapi lamun dibere ilmu bakal tungkul siga pare loba eusia kurang kumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun aya jelema bebeja ka Kangjeng Nabi cak eta jelema ya Rasulullah kunaon amat teu sopan jasa ka kula teh aduh boro-boro mere nanya ge henteu senyum Kangjeng Nabi bebeja deui nya senyum deui
bebe jadi senyum deh geus apaleun Kangjeng Nabi mah ngobrol jeung Kangjeng Nabi mah yeuh mata batinna teh geus neropong deul pangkieu ya Rasulullah kunaon senyum bae atuh bongan teu dididik adab ku maneh dididik dengan seukur dididik supaya boga harta jeung jabatan doang atuh pasti moal aya aji ka anjeun teh ceuriknya cerik tak kuari teh nu teu masantrenkeun anak ngan sakadar titah sekolah titah dagang titah usaha ujung-ujungna kolot nah ketika kesulitan anak teu boga adab ulah disalahkeun anak lah disalahkeun bapana nu disalahkeun indungna ku boloon-boloon teh si indung jeung bapa teh lain ngadidik anak make ilmu adab tapi ngadidikna titah takabur jeung sombong ulah disalahkeun da sakola mah eta mah pabrik sombong sakola mah eta mah produksi takabur tapi kunaon ku indung jeung bapana disakolakeun deres lamun disaimbangkeun mah jeung masantren rada aya keseimbangan nyana antara heuh jeung henteu tapi nu meles-meles sakola SD SMP SMA kuliah deuk iraha ngaji tauhidna jeung rurukunana ketika deuk kesulitan bapana minta tulung ke anakna henteu nulungan ulah disalahkeun saha nu disalahkeun bapana lain sakadar bapana bapana oh atuh dididik jeung Kangjeng Nabi ma nahala nah ala teh bimana zadat teh namahan teu mere mana ato teu mere walidun seorang bapak seorang indung waladan ka anakna Abdullah nu leuwih utama minah li adabil tibatan mere adab lamun dididik anakna ceng pasantren sakola mah tiasa aya daek atuh aya henteu ku aing mah pasantren bae lah karasa sia ku siangke lamun sia geus boga sagala kemudian hayang ibadah ka Gusti Allah sia teu boga bekal jaga deukeutkeun diri ka Gusti Allah kaduhung sia kajen kuku mah ge masantren aya abah masantren teh sia sok bibisaanan ka abah sagala ulah sok ngabalikeun lain abah masantren teu baheulana abah teu geus atuh ulah kos abah teh sia-sia ulah kabehan teu masantren teh teu kurang urusan abah bae pan sia bisa kos kitu pan uyah ge TTS ka luhur ieu budak bisa ngadalil nu mantap ke jaram anak ulah main PS nyaram anak ulah nonton TV teu kudu diceramahan ku bapana asal bapana tilok nonton TV anak otomatis moal daekeun nonton TV malah mah nontonnya di kamar bae kun aya abah emang kunaon abah ge di TV-na di kamar gede teu beres kabehan teh nyahoeun pan nyahoeun kolot teh teh ngintip kudu jadi abah sewaktu-waktu asup ka kamar ieu naon mak TV mana di kamar pan di abah sia jeung emah meureun ya gitulah nyahoeun tapi lamun anakna neuleuh ka kamar tasbih sok gede kieu neuleuh di patengahan tasbih sok gede kieu eueuh TV dina ayana cuek bae anakna ge mah aya teh tasbih naon jualeun teh oh sugan teh paranti abah sia ieu boro-boro nasbih jangan nyahoeun tapi lamun tasbihna di sajadah mah teu ngagantung pan kuari mah tasbih teh di mobil digantungkeun emang mobil bisa maca tasbih tuh di lawang bae wow bararan deh henteu aya salah mah lambang Islam berarti eta teh nu bagus mah di sajadah teh anakna kadinya ieu paranti abah berarti nyahoeun anak ketika dek bae abahna ka tengah imah cuek bae kana TV sapoe dua poe sabulan dua bulan anak mikir sorangan isin amat ka abah minimal dileutikeun ku cenah minimal dileutikeun aya abahna sae guna aya abah isin leutik bae tuh eta geus rada deres kan geus rada deres ka 5 bulan ka 6 bulan mah pareuman aya abah teh pareuman aya abah isinen coba lamun abahna osok nonton mah aya bae dangdut abah ka mana nya emang udah ieu resep abah ye tolol man anak ge jadi goblok ka abah atuh kuadeuk ya Allah ya Rabbi jahun anak ge didinya kalimat tetangga aya abah we emang kunaon teh ieu aya Happy Tamala di TV hayu cak aing kos kitu sia lain seserian emang sia kos kitu puguh
aing ge nyaho jasa pugu ta iya zamun nafaqatul walid. Jadi ku Kangjeng Nabi mun indung bapak hayang diurusan ku anak didik make ilmu adab kenya nyaon peradaban antara anak jeung bapak, antara bapak jeung anak jeung bapak mantak ngeunaheun ka dituna teh ke kudu hese deui geus dileletik dipagahan ku indung teh leuwih istimewa indung magahan anak pagahan bapana cicing di dinya indungna di deceng ka deceng ieu yang ngejah ya emakna tanu bagan asup nyurupna cepet eta teh sungut indung kanu jadi anak we ye alif jabara beja berba aba beja berba paja berpa bapak jadi aba bapak heeh sing jare si iya jaya sia baca ku sia bapak sia Masya Allah dididik kuno jadi indungna kok mau datang ke dipagahan sapinah kuno jadi indung nama ye arkanu salat baca arkanu wudu sitatun baca kabelah dieuna dibere dipagahan tauhid kabelah dituna adab-adaban geus jana ge sopan ka indung bapana ketika indungna kakarak sales basa etik perhatianna tinggi emak emang sales mah engke kukula pangmelikeunnya ka obat warung mulai emak emang rada parah kayak kukulanya dibawakeun ka mantri anakna teh langsung ngomong soal ieu mah emak geus ngagoler ge aya anak ka mana nyana mah dipengkolen main pes teh si budak digerokeun ge hei masih muriang tuh dibakar rumah sakit paeh hade cek aing kos kitu sia kejen ku kumaha ge aing ge nyaho jasa lah pokona mah bungan ku sia teh di pasantren kan eta akibatna kos kitu ulah nyalakeun cak Kangjeng Nabi ulah disalahkeun anakna ketika anak teh sopan kan jadi indung bapak pernah didik teh ku indung bapak anak min hakil walad alal walidi salah satu asya apaan kitu min hakil waladi hak anak alal walid kawajiban kanu jadi indung bapana tilu perkara hiji ayusamyahu bismin hasanin idza wulida anak di mana lahir ngaranan make ngaran nu bagus parentah Kangjeng Nabi abeh mendidik ieu mah ngaran saya ieu ngaranna saya Robert sakumaha urang kulon Robert anu ieu Johannes masyaallah geus pohoan ka Kangjeng Nabi geus pohoan jasa anu ieu ngaranna Roberto anu ieu Ronaldi kon ngaran kos kararia amat sih ngaran teh kos karar itu dipake ngaran ya Allah ya Rabbi ayyusamyahu bismin hasanin idza wali pake ngaran anu bagus hiji ngaran Allah make Abdul saya ngaranna Abdullah Abdurrahman Abdurrahim atau make tapaul ka ulama-ulama ieu ngaranna Ghazali Imam Ghazali aing resep jasa di ngaranan Ghazali itu tasawuf, Ghazali itu tukang main bola. Masalah ngaran-ngaran atau akur. Nomor kedua, ayyu'allimahu al-Qur'ana idza mayyaza. Urukan ku indung bapa Al-Qur'an. Al-Qur'an teh di jeronana timimiti macana, ngahartikeunana, kabelah dituna adab-adaban jeung sajabana. Al-Qur'an teh geus komplit sajabana, sagala-galana. Didiku indung bapana. Nomor katilu ayu zawijahu idza balago di mana geus balik kawinkeun lamun eta dilaksanakeun rapih imah tangga budak geus bebeja bah urang mah yang kawin siap can tamat ge sakola jibah sanajan bari sakola ge anakan ieu bah bapana bingung ngajawabna aing mah lain masalah eta aduh budak kumaha besi pajar teu bisa tenang bah ya anak terberes ya kajian hukuman. Nah eta didik urang tuh eta eueuh deui beberean indung bapak balikan deui eueuh deui beberean indung bapak kanu jadi anak nu leuwih utama tibatan mere adab sakitu bae tengetkeun teh catet tang haji 5 tahun boga eta bae mantep tah heuh lah kieu cenah dicatet hayo guys balik bae tatajong tadi teh naonnya aing pohoan eta otak nangan saukur sajeun ka eta balik kayak mah mikir anak ke bener
genya iya anak aing aduh geus lah nu hiji gagal sakola bae aji kadu jadi kolot nu kadua ge gagal aduh nu katilu mah ieu aing dek nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi ulah ka kula ka Kangjeng Nabi bae kula mah hanya nyampaikeun penyambung lidah doang geus ulah dianggap geus kula mah geus Kangjeng Nabi bae langsung geus bae ka Kangjeng beusi pajar hayang di pasantrenan kula ka Cilok henteu los ka mana ge teu aing mah ka mana ge sabodo sarua bae teu kudu ka dieu riweuh ongkoh penting aja di lembur aya pondok kadinya geus nah ulah sampai gagal kabeh sugan be sakeluarga ya aya hiji-hijieun yang ngangkat ke di akhirat maknya ieu budak di pasantrenkeun ke di akhirat nanyana salamet teu karunyaeun ka indung bapak jeung teu karunyaeun ka dulur-dulurna mantak naon pikiran kadinya tah urang mah lain kitu geus hiji gagal kedua gagal sia sakola sing bener engke abe ka dituna sia bisa nungtun adi-adi sia nya usahana jeung politikna geus we eta mah nu kos kitu malulu pitayeun malulu mun kaluar jumbo nu untung lalintu jumbo eta kos karit maka Kangjeng Nabi Sulaiman khuyira Sulaiman alaihi salam dititah milih Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam bisalah satin tilu hiji milih harta dua milih kerajaan mulk nomor katilu milih ilmu cak Allah wahai Sulaiman maneh coba kuari pilih di antara tilu hiji harta sadag-adag dua kerajaan anu luar biasa tilu ilmu fakhtaral ilma Kangjeng Nabi Sulaiman nyilih ilmu abdi mah ilmu bae Gusti harta mah nyanggakeun ka Gusti kerajaan nyanggakeun ka Gusti abdi mah ilmu bae Gusti naon mantap maneh milih ilmu harta mah bakal ditinggalkeun ku abdi can ditinggalkeun ge kadang-kadang geus tinggalkeun rusak kerajaan contoh tiba heula hanya adigung hungkul bakal ditinggalkeun tapi ilmu mah bakal ngilu ka jero kuburan bakal ngilu ka mahsyar bakal ngilu nyebrang jeung abdi babarengan bakal ngilu ka sorga abdi mah ilmu bae cak Gusti Allah dipuji masyaallah cak Gusti Allah anta habibi ya Sulaiman anjeun kakasih kaula wahai Sulaiman dimilih ilmu ternyata setahun 2 tahun dan berikutnya kerajaan aya di nyana harta aya di nyana milih ilmu nu dua kumpul kabeh jadi ngahiji ilmu tah masyaallah asup ka pabrik teu boga ilmu tukang sapu kunaon emang ieu jadi tukang sapu atuh teu boga ijazah deureus bae kula mah sasapu gawe teh sok dicarekanan bae ku pimpron lah capek jasa coba orang lamun boga ilmu mah di kantor make AC sakali tanda tangan waduh meuli kijang ilmu eta sanajan eta ilmu teu beres eta coba orang boga ilmu agama sopan bae ka sasaha ka adi nyaah teuing dedeh teuing ieu teh adi ka kakak ieu teh luhureun urang ka emang ka uwa ya kitu keneh yang saja pada sobat ka guru gitu kene ka anak guru gitu kene urang guru ka eta ka anak nage berarti guru ka dia nage guru bae sopan henteu meuli sopan mah mantak naon ya Allah ya Rabbi eta ilmu bekal ilmu teh bakal ngeunaheun jeung saha bae nyararambung ilmu nu aya di otak jeung di dadana bakal ngembang ngeunaheun fid dunya wal kira mantak moal salah Kangjeng Nabi hiji beberean seorang bapak emak kanu jadi anak kecuali nu leuwih utama kecuali mere adab geus ulah disalahkeun lamun anak teu sopan kanu jadi indung bapak lantaran teu pernah dididik ku indung bapak yang mun dididik bacara tadi sopan mah abah geus ulah hese-hesena naon nya bebeja bae ka kula besi kula keur poho ai keur teu poho mah jadi kiriman besi mah hayang cicing di imah disadiakeun ku kula besi mah hayang di imah mah bae atuh hayang bebas mangga ngutus bae saha bae ka dieu ka mah masyaallah Gunung Karang gede leuwih gede tibatan Gunung Karang kakarak ditawaran doang encan dibere geus gade jasa nungguan we nya budak ngomong doang ka mana isinya cek cenah leutik deui tah Gunung Karang leutik deui tah sing ada tak bongkar bahaya ya. Masyaallah. Itulah kewajiban anak
kanu jadi indung bapak ngana apakah perhatikan cukup jangka sorga kos kieu bae Masya Allah emang Wes Kurni kumaha gitu Wes Kurni teh kapan nu matak dijadikeun kutubul aulia anu nyana mah qoba kausahen istirahatna nyana mah di ditu handapeun lauhil mahfuz handapeun aras Kangjeng Nabi waktu Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan bae kieu teh dicitra urang Cikupa tawatu ayun-ayunan di handapeun aras noe malaikat Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril saha eta cek malaikat Jibril huwa abduka Uwaisul Qarni oh anu istirahatna handapeun aras ku Gusti Allah geus teu meunang di mana-mana nyan mah istirahatna di dinya ya Karim kuluhur-luhur teuing eta si jelema datang ka istirahatna di handapeun aras geus tinggal ka sorga doang terus bae Kanjeng Nabi Mi'raj hasil Mi'raj salat teh eta ditaliti waduh koreng Uwaisul Qarni teh kumaha moal bisa ninggalkeun imah salila indungna aya emang kumaha gitu indungna geus teu daya teu upaya mun ku urang mun ku aya setruk isuk-isuk nyana dipandian dielap taina kiihna jeung sajabana beres dielap diwuduan dibedong kunyana sageus dibedong dibere dahar terus diayun kakarak nyana ngangon nu deukeut-deukeut bae ke kira-kira bangsa jam 11 bere deui susu ka indungna ke sore mere deui dahareun salila eta terus bae Uwais Kurni teh ibadah khusus ka Gusti Allah sesa ngurusan indungna sesa ngurusan indung kakara Allahu Akbar sesa ngurusan indung kakara maca Quran sesa ngurusan indung kakara maca sholawat kitu jeung kitu bae sabaraha taun eta kitu gieung kitu bae 20 tahun beres wes emakna maot kakarak nyana keluar ti negara Koron Yaman menuju Madinah pan dititipan Sidina Umar Sidina Ali ku Kangjeng Nabi engke bakal aya seorang pangangon ka dieu ngaranna Uwaisul Qarni mun aya eta gegeraan sasalaman sanggeus sasalaman minta doa salamet di dunia wal akhirah nyana termasuk mi jumlati kutubil aulia cak Kangjeng Nabi cirina ya Rasulullah naon cirina hiji leungeunna di dieu aya hideungan kadua leuleus nu mantak leuleus nyana teh tilokna naon ngan zikir bae ai urang mah ngampakan suluh bacul mobil bode teh naon karang-karangna teh Toronton itu mah teu salah ngan geus pagawean bae ngan sok kudu ngangon doang penta eta titip aya titip-titip nu sejenana diintip bae kan ku Sina Umar jeung Sina Ali kapanggih latak begitu kapanggih dibedakeun atur salam ti Kangjeng Nabi kitu-kitu dongeng Kangjeng Nabi cak dina ulah dibejakeun ka sasanya ulah dibejakeun ngadoa nyana beres ngadoa idit deui embung kanyahoan wali asli mah ai kuari mah pan dikatipikeun hadirilah waliullah tolol zikir dengan para wali mana meureun walingi meureun atau wali kota tak itulah Uwaisul keur carita sekilas Uwaisul Qarni istirahatna baina qausaini bahasa kinayah ku deuketna diri ka Gusti Allah tahtal arsy urang eta ngurusan indung Masya Allah urang mah kakarak sabulan 2 bulan ge aya menta cai bae Waalaikumsalam di mana sih Cikupa gini enon tuh dia mah kiai boga emang geus teu wah seolah kaya ngising dinya kieu dinya geus dibawa ka rumah sakit dia mah kieu bae kieu lah atuh lamun cenah ieu mah pipanjangkeun atuh panjang lamun dipendekeun gara paehkeun bae kiai sia tolol ka aing ditah mayan jelema berarti aing tapi teu beres eta kos kitu tah geus teu kuat ye indung mah ngurusan anak 12 teu pernah ngeluh setik-etik acan tapi 12 anak ngurusan indung hiji Masya Allah teu kawawaeun otak pikir indung ngurusan anak 12 sugan ngeluh teu aya keur ayana luar biasa dibikeun ka anakna keur eueuna indung mah neangan nyuhun dagang taripang jang anak nyun dagang kitu bala-bala jang anak bungaheun jasa mun geus boga duit belikeun ka sangu anak dahar seubeun ate indung gede jasa
pikir kotak pohara jasa seorang indung dek indungna muriang 12 anak nu mampu ngurusan hiji-hiji acan cek nu kolot sia tuh banaing geus kamari coba tuh aing mah teu kaur coba karo adina gelut anu udah biasa gelut mun kitu mah tek bedek jual orang jual bae nu ditu yeuh yang urusan emak teh tolong emak keneh mana eta mah sawah emak atuh mantak naon sawah sia jual jang emak ieu mah aya ngurusan nu emak ieu lah urang jual jang ngurusan emak padahal nya ge hayang eta ngomongna doang sawah emak jang ngurusan emak urang ngan ngurusan doang sugana leuwihna bae gitu ai nu sia da kira dipake ka emak coba lamun kieu mah emak muriang sia ngaranna ge dulur ieu atuh endek babarengan jeung kakak ayo urang urusan ieu emak andai katangan sakadar tanaga doang geus alhamdulillah ieu mah emak tanggung jawab kakak ieu kakak mungkung hirup keneh dek ira hade ngabakti ka emak dek dibawa ke rumah sakit modalna jeung biayana ti emak kajeun ku kumaha ge ti mimiti ku ari datang ka maotna bisana ngajikeunana jeung sajabat tanggung jawab sia ulah milunya naon kajeun ku kumaha ge ngan sia beusi henteu pajar berbakti dek berbakti tanaga bae sagala rupana ti kakak mantep jasa mantep lain kitu Pak kakak di tangan ge wah asa iya dibakar rumah sakit kakak doang emang teu nyawan nyawan kamari nyana pugu nu di dieu ngutar atur segala orang bawa ka rumah sakit ku ieu nyaeta pugu kos kitu teh mah tolong jasa tak kakak tuh mulai gitu jadi ieu kudu mah geus urang-urang bae papatungan atuh lain eta kakak kobapan nyana mah boga mobil segala boga perusahaan lah kakak ondo kos kitu mah tuh geus beres bawa ka rumah sakit ku adi-adina papatungan jadi adina mah teu boga pan usahana ge sepira ngawarung dibawa geus beunang 5 poe geus dibayar jol we kakana mak hah diurusan teu ku sia kakak ka mana kakak keur boga proyek buku teu kaburu jasa ieu aya proyek mah 5 miliar tenang bae heulanan make duit sia bae heulanan eta si kakak tolol lagi bin goblok kadang ngegeleger-geleger ka ceuli adi engke aya 5 miliar mah geus pokona mah ieu mah kumaha mah make duit sia bae heulanan eta kitu da doang teh nyeri jasa masyaallah eta kos kitu teh eta di Cikupa teh atilu nu kos kitu eta aduh ya zabuhul walid ya zamuhun nafaqatul walid wajib kanu jadi anak nganapakahan indung jeung bapa wa inhala bapa kolotna baoda jeung sajabana wal waladi jeung wajib nganapakahan anak indung jeung bapa boga anak kemudian anakna henteu usaha wajib si bapa si emak nganapakahan anak wa insabala sanajan kahandap anakna boga anak incu berarti teu mampu naon wajib bae dinapakan teu meunang diantepkeun doraka datang anak ka imah bapa waalaikumsalam sia ieu kuru amat nyaeta bah dagang naon ieu sia kuari dagang modal ti abah teh pake ngawarung aya nu ngabobol warungna bah beak jeung warung-warungna lain dibobol meureun dijual ya saparo-saparo bah lah jual longgo dibobol ondo meureun anak tadi Aju, atuh anak kula kilima pan bah usaha pernah kula di egel gitu pan ku abah teh disakolakeun kula maca sayana be egle atuh ka ditu sia aju atuh kos kitu bae kula aju kuari ieu bah anak 5 mamajikan alhamdulillah itu sehat mah sehat ngawarung geussan geus wallahu a'lam kula ngawarung geus tamat berarti kula ka warung geus lieur dulu teh aya iwal ti ka bapa sakitu bae kula ngalaporan ulah ngomong kieu si bapa budak laporanna kitu tiba heula ulah kos kitu bapa aya keneh sia teh anak abah mah tenang bila perlu kawin deui sia wah eta kolot hebatnya eta mah kos kitu tah hebat kawin deui kanu sugih ku aing dikawinkeun ai laku kitu geus sia boro-boro kanu sugih buku eta hese geus tenang siap pokoknya mah dek balik tuh beas bawa tuh duitna dah ku duitna dah anu beusi aya kopi gula bawa geus ku sia ka ditu bae ke menang dompet 3 poe sia misalna butuh deui ka dieu deui salila aba aya pokoknya mah geus tenang bae eta kolot ngaranna geus itu ngeunaheun kan jadi anak
nikmat ka belajar bener-bener abah ieu mah abah mudah-mudahan panjang umur bah didoakeun ku anak didoakeun eta tah lamun kos kieu datang ka imah abah sia deui kamari sia kuari sia atuh mencari manuk bisa mencari ai sia henteu nyeri jasa pan lain teu mencari anaknya kurang kumaha geus ngawarung teh geus ngojek teh atuh emang diberena sakitu merenangan ku Allah teh dieret kemudian atuh ieu teh naon kitu ngaranna cobaan kanu jadi bapak tah bapana nyarekan kanu jadi anak pan puyeng anak 5 pemajikan mana imah bocor usaha teu ku kolot dicarekan ka imah dulurna hees bae endeu kumaha coba coba pikir ku urang tah efek iwal tinggal doa ya Allah ya Rabbi memeh abdi nu paeh maning abah sugan wae warisanana abdi mandek warisanana bae Gusti sebab moal waka dikubur pan abah can modar mah pan ngadoa teu kira-kira eta salah abah Masya Allah coba mun abahna cara tadi bager mah sia butuh sakarung bawa diabakan aya 5 karung keneh bawa besi tuh di goa nya di warung nyokot catet bae ku sia ke bayar ku sia ente bayar bawa ayo ka warung ke bonna ka abahkeun ka dieu abah mah geus biasa ieu ka dinya sama lain sasaha ieu nu aya di dapur bawa ka ditu sia pemajikan sia karunya anak sia karunya waduh pemajikan sia teh pan minantu abah anak sia teh pan incu abah mak nya lamun datang ka keterlantar atuh pan abah nu isin ka masyarakat komo ka Gusti Allah mah tenang pokona mah harta abah harta babarengan geus bawa ka ditu sia besi kurang ke saminggu 2 minggu datang deui ka abah geus salila aya abah mah di dia ayo bae geus nyana ceuri ke tanah ceri kata anak di pengkolan minta motor baik gitu ya kak abah Masya Allah karim beak geus ku bagir mah beak geus ku bagir mah ya Allah ya Rabbi tadi anak wajib nganapakahan ka kolot anak ngangeunahkeun ka kolot kuari kolot ngangeunahkeun ka anak atuh ja aya ieu di bapa tah lamun urang nganggap bahwa harta ieu titipan ti Gusti Allah pasti bager mata urang teh ulah memandang mata kasat bae tapi mata batin urang kumaha mata batin teh kieu mata batin teh cak mata ieu mobil teh indah cak mata ieu gedung agreng teh luar biasa cak mata nu ieu kemewahan teh luar biasa tapi cak mata batin mah pancak Gusti Allah dunia teh hina dunia teh hina kapan illa mataul ghurur dina Al-Qur'an cak Sayyidina Ali ad-dunya jipah dunia eta lir teu beda jeung bangke mata batin urang pasangkeun mata ieu neulegem merlap dunia nu glamour luar biasa indah amat tapi mata batin orang hasil ngaji petakeun jajak Allah mah ketika dunia dijieun teu pernah didole-dole deui ku Gusti Allah ku hina-hinaana sehingga wali-wali Allah nu mantak naik derajatna jadi waliun min auliyaillah lantaran ninggalkeun hihila reged dunia mata batin orang kitu bakal stabil gerage aya RT nu datang ke urang jang pembangunan masjid Assalamualaikum Waalaikumsalam kade teh diuk gampang jariah meulana diuk sia diuk sok ngaroko naon sia teh kula mah ai kapeung-kapeung jarum ai gaes Samsu kuari mawon teh Samsu aya kade sak RT bingung aing ieu deuk dibere ta deuk ngompas ka aing ieu bingung aing jeung nu sugih teh kos kieu ieu RT ge bingungeun ka nu sugih mah bingungeun aya nu susah mah tawan nu sedang teh ngidernya tah malah digerak teh ieu kurang diliwat tah nu susah mah gitu giliran nu sugih dieu geula ngobrol lah dia geus sabaraha urang mere saha nu panggedena nu pangletikna saha urang boga utang sabaraha ka masjid 100 juta nu geus aya 80 tinggal 20 deh kayak aing mah miteu lah ke gampang kayak lamun geus harese kabehan sia datang ka aing cak RT teh ku galedeg teh budak hese jeung nu sugih pelit gitu koret merepet dudur bae hese tapi lamun nu sugihna teh ulang kade ieu jang RT heula tah nya ieu jang masjid sada dah tah mah kos kitu mah bejakeun ka masyarakat geeusan kitu ulah tah ieu mah teh kula tah sabaraha duit tah ya 10 juta heula ke isukan ke mun boga di 10 juta deui eta ge geter-geter
Iya kumaha ieu lalakonna bener atuh engke kula jeung pamajikan ngendong bade dinya ku bageur mah geus naon eta nu mantak bisa golosor 5 juta golosor 10 juta golosor 100 juta golosor 5 nyanana teu memandang bahwa dunia teh mulia cak mata ieu mulia teh ngageleser-geleser cak mata batin mah pan dunia teh hina dibandingkeun kahinaan mata batin jeung pandangan zahir bakal baraha Masya Allah urang mah mata batin mongkleng buta rata sehingga henteu aya bae memandang bahwa dunia teh hina tapi lamun dipake jariah hina tapi lamun dipake sedekah hina tapi lamun dipake nyantuni amal eta teh bakal ngabungkeulek ka panggihna jaga geus paeh kakar ya Allah ya Rabbina ya wajib kanu jadi anak nganapakahan ibu bapak mun ibu bapakna teu mampuhna naon mun teu dinapakahan ku anak doraka wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak termasuk incu mun anak teu mampu usaha jeung teu bogana naon mun henteu dibere napakah ku nu jadi bapana doraka nu jadi bapana wa ini ikhtalafa wallahu a'lam adimis salat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى